Pangdenge orang masorangan kamari alhamdulillah cenah geus kapilih jadi RT-nya. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah alamin. Heeh. Aing menang jadi RT kapilih. Jauh bedana jeung sejen. We aing ngahakiran masalah sambut-sambutan jeung keluarga itu bisa aing kumaha ieu nya aing ieu. Bisa aing minta MC tia, bisa minta sambutan tia acara pernikahan, acara ngariung lah gitu misalnya. Aing teu bisa aing coba-coba aing pelajarankeun coba ieu. Oh, eta mah gampang. Yo, serahkeun kana aing ge urusan kitu mah. Aing 3 tahun 4 bulan aing jadi pembawa acara dina bintang iklan. Nya teh dia iklan naon? Naon jing mah mawa si dahlan sagala jing. What? Ih, ari ngomong tadi mau ujung nasi sahlan dahlan cenah. Aing jadi MC bintang iklan. Aing mah geus berpengalaman ari urusan nu kitu mah. Na iklan-iklan parabot naon bae nya. Na iklan-iklan naon bae mah geus pokona mah pengiklanan. Urusan jadi MC atau sambutan-sambutan pasrahkeun kana aing. Ya, poin diajaran kieu carana dengekeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia mentuluk salamet tadi kudu aya rada cengkok-cengkok ke religi-religian gitulah supaya kadelna keren, you know? Wow, dia manjing mau si bakren. Yuk, cek aing teh para warga, kami menghimbau kepada masyarakat setempat dan seluruh masyarakat semuanya bahwa saya akan membagikan THR engke lebaran aing teh gitu. Bagus eta? What? Hah? Nun aing mah dia eta mah lain sambutan jeung dong pengumuman. Eta mah ngaranna pengumuman lain sambutan. Kitu mah. Pengumuman eta mah lain sambutan mah kumaha nya? Aing kagok dak ngobrol jeung jelema kurang deui kunaon kapilih sagala sih jadi RT. Aing bingung aing cek masyarakat teh waduh mana. Cek aing Pak RT. Undang ku Bapak Sahlan di atas untuk sambutan. Aing mikir lagi aing 2 poe 3 putih 4 poe ngaran mikiran aing. Ya Allah. Diajak ngomong bagi hese nyambung nih sih komo-komo kita sambutan horor dah saya wari memangnya masyarakat ngadil naon bukan sorangan bisa milih sorangan jadi RT Ari masalah berkat mah gampang. Berkat mah diartikeun RT mah berkat mah. kunang kana berkat Plastik beureum, plastik koneng, plastik hijau warna-warni. dasar begitu yang sana pagar aing heuh model kieu dipilih jadi RT aing teu arti masyarakat kumaha pemikiranna aing balik kelan alieur ngomongin sorangan